Asalna urang ti Allah aya nu ngaayakeunna Allah geus aya di hirupan nu mere hirup nage Allah salila hirup sehat nu mere sehat Allah digeringkeun ku Gusti Allah nu mere gering nage Gusti Allah kadang teu puguh teu karu gering tanpa sabab haju cager nage kitu ke. Ingat ka dongeng Abah jelema sugih ringgus ka Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayadkan ku Abah naon ya geus pasrah we sakena teh mah geus lain obatan coba sing gede hate coba bae ka puskesmas lah ya sapira puskesmas obatna gering eta kena nyeri ceuli eta nyeri irung eta puskesmas banyak kos kita tuh batuk eta asma eta guys aku lagi ke Jakarta geus ka Singapura segala geus beak ya jaga banyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah lain cenah geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyageurkeun masanajan ka Jerman ka mana ge nya iya tuh coba bae ka puskesmas urang ulah teu nyareat teuing Abah balik nurutnya nah ka puskesmas dina hatena mah sapira puskesmas obat nyeri huntu eta ceuli eta salesma eta asma eta obat jantung eta bae puskesmas jantung geus sakit saya aya tuh darurat itu jarang ge beli ka puskesmas teh geus lah asa-asa bae bae mariksakeun ya obatna pasti eta keneh kan geus bawa diinum kunaon menang sajam 2 jam cenah ieu jebar rada ngeunah ini bener oge cakira terus isuk dan nginum deui apa sekaligus baik paingnya obat ini cakira mah permen meureun atau overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah Masya Allah bener kiai cakira bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat bae ka anu nu nyageurkeun makan Allah aya anu urang mana eta geus teu cager-cager komo mana ge teu cager jadi datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang katinya Waalaikumsalam kuda nih waduh dia boya geus berobat geus wow kadang bebeakan mana ya umum ieu mah cenah naon garang tanggal bujang kaget lah komo kos gitu atuh segera sambil bujang kaget geus obat tu paten mah geus teh cokoteun kunyana ieu teh rendemkeun kana cai inum balik buyana langsung kunyana dilaksanakeun di inum bra jangan ini awak coba saya tenang kan dia ujang kaget tuh loba habak sama dia oh tuh langsung diinum deui cager ku bujang kaget doang tak eta kan ya Allah cagena ngomong kieu mun ti kamari meurang teu kudu jujualan teu kudu kitu sia mau ngomong kos kitu eta teh Allah dari meakeun harta heula sebab hartana teu bagus tak eta rahasia ya Allah aya nunggus kadieu kaditu migrain geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap geus ka dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon ieu aduh sakena hulu sopan ta bahasa hulu teh sopan nyeri hulu deres aya haan coba di belah kaler atuh ulu
nyeri ulu waduh jeung beung aduh tadi nomor ngadar capek ejo sih mah aduh kurang hulu ejo eta kos gitu tah ejo ya kok geus ka mana aing ngurut sabar bulan ieu penyakit teh geus ka dokter ke sana ku prokol geus segera prokol ini coba ge ku prokol prokol di obat warung cek nyaman ulah sok nganggap kos gitu coba heulanan coba kunya ajureup besare udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu ji prokol oregan eta obat prokol ulah kadangeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye carita obat-obatan ye tungtuna aing disumbang bae ku PT Prokol sia mah boleh bae dasarna hayang jama tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik